Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring pun Egi Praja Septian dina raraga resep diajar basa Sunda. Ena urang lebet karena materi salajengna nu mimiti nyaeta maham kalimah aktif jeung pasif. Acan urang maham kana kalimah aktif jeung pasif, naon disebut kalimah teh? Atawa kalimat nyaeta beunggeutan kecap-kecap atawa gabungan kata-kata anu ngandung arti yang mempunyai arti minimal dibentuk atau diwangun ku dua klausa atau dua kata. Ciri-ciri kalimah eta aya jejer atau subjek, terus aya caritaan jeung predikat, nu katilu aya objek, kaopat aya katerangan, dina katerangan aya tempat, aya suasana, aya waktu. Nu kumaha eta teh ya urang tinggal dina kalimah aktif. Ieu kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejerna ngalakukeun pagawean. Melakukan pagawean yaitu pagawean teh pekerjaan yang dilakukan ditetelakeun ku caritaan. Contoh kalimat aktif, anti rek meuli baju kabaya. Anti mangrupa jejer, rek meuli mangrupa caritaan, baju mangrupa objek, baju kabaya. Kedua, Bang Pepe ngajingjing kantong. Nah, Bang Pepe mangrupa jejer, ngajingjing nyaeta caritaan, kantong objek. Jadi objek nu dibawa nu dijingjing teh naon nyaeta kantong. Anti objek nu dibeulina naon nyaeta kabaya. Objekna teh caritaanna nyaeta meuli jeung ngajingjing. Jejerna nyaeta anti atawa Bang Pepe. Kan disebut kalimah aktif. Ieu bedana anu disebut kalimah pasif nyaeta kalimah anu jejer atawa subjekna ngarandapan atawa dikenaan pagawean anu ditetelakeun ku carita. Contoh kalimah pasif, hayam keur diparaban ku dadang, lain dadan keur maraban hayam. Namun dadan keur maraban hayam eta kalimah aktif. Ieu mah sabalikna dibalikeun, hayam keur maraban keur diparaban ku dadan. Nu kadua, domba teh rek dipencit ku pakadir. Eta dipencit lamun misal aktif mah jadi kieu pakadir mencit domba. Pakadir keur mencit domba. Eta kalimah aktif. Lamun pasif jadi dipencit. Tuh. Ayeuna aya gaya basa rarahulan jeung kadalon. Gaya basa rarahulan atau hiperbol nyaeta gaya basa anu nggunakeun kecap atawa kata yang kaleulewihi, yang berlebihan. Sapeser engo, sepeser pun, satengah pae, satengah mati, jujul ka langit, setinggi langit, ngajerit maratan langit. Jadi berteriak menembus langit, itu kan berlebihan. Hujan duit teh mudah dalam mencari rezeki. Tapi lain artinya hujan turun ti langit teh duit hungkul lain. Jadi boga harti nu sejen pertama. Tapi ini terlalu berlebihan hujan duit, padahal mah urang teh lamun keur neangan duit teh bebari. Jika hujan duit loba duitna. Ieu aya gaya basa kadalon, pleonasme nyaeta gaya basa nu ngagunakeun kecap nu jelas
Geus puguh jelas diperjelas deui. Contohna kembar sapasang. Puguh kembar di sapasang deui. Rieuet sirah, maju ka hareup. Kan emang maju mah ka hareup, mundur tukang. Aya deui turun ka handap. Aya deui tampanan ku leungeun. Da emang lamun di tampanan mah ku leungeun, lain ku suku. Eta gaya basa kadalon. Hatur nuhun, mugia terus panasaran. Mun tos panasaran, tingali deui referensi sejenna supaya nambah pangaruh atawa ilmu urang. Wilujeng diajar dina basa Sundana, hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.